erek makan-makan malam minggu atuh. Tiang listrik ya di luar tinggal spanduk di luar. Manya rek di imah wae. Erek dahar kalbitang ayeuna tah yang setelahnya yang balikeun ya. Wong mesen make bahasa Korea. Chogyo kalbitang hana juseo. Oh masalah dahar malah gampang bahasa Korea mah. Tuh, welcome. Tah. Yo kalbitang hana. Temu waseten paragi HP na poho teh. Tah saranikeun kan kursi nu dihareupeuna. Oh tuh. Tuang review lah. Nu sasupan TV teh kieu tuh. Tuh. Tuh kanu TV. Tuh kanu KBS pernah. Tuh. Ada tisu basah. Aqua. Gelasnya estetik. Wadah sumpitnya lo pakai sumpit kan. Oh ya perlu nemongkeun sumpit segala. Mana istri lagi ya? Dia jangan nih selapar deh. Ya si Aki melongkeun wae di dia pedang ngobrol di jeung HP aja. Maksud itu ramah. So tinggal eta. Geus datang dahareuna geus datang. Tah ieu kimchi nu seger tah ieu uyahna barada, ieu uyah badak. Tah ieu loba karesep. Tah ieu cabena. Tah sanguna ieu sanguna. Tuh sanguna. Ieu uang uyahan deui. Tuh tinggal sakieu. Lain-lain peda hayang kawin deui lain. Dari mah resep set tuh. Malah mah kalbitang karesep ieu 140.000. Daging pada nanti dagingnya tinggal nah. Ulang setai spaying teh geus nelegan cidu jeung yang gerah dahar panas si kuahna teh gurih gitu makin tinu seger ya. Dan panasna awet kan wadah nu kieu teh. Nah, ini nah. Ku sendok lalahnya. Lu kimchi deui, tuh kan kimchi deui. Kalbitang. Tah dagingna mana? Iya dagingna lamun di Indonesia mah dihunatan nu juga senar nepi jam sabaraha ieu miotik aja ya. Diconconi kana. Oh sadeuna. Pali-pali. Anjir rek nutup warungna aing geureuh rek nutup deui warungna. Naon? Ngeureun wae. Dagingna badag di Indonesia moal tega mah. Di Indonesia di Korea mah istilah tamu ada raja nutup mah. Tinggal atuh di panaskeun ya Nabi. Aing ye dahar asa diudag-udag nu gelo. Tah bawang bombay. Tah daging unggul. Jin guduri mana yo pogo. Jin saheula ngomong aseo. Oh. Ya, nah, yang guys gitunya, gitu lah. Terus hasilnya ditanya kuno kasep, udah mah ulang ngarap. Lanjutkan mang. Tuh tinggal iya orang Korea hungkul itu balalanja iya. Di orang mau iya Tegalega tuh ya teh. Tinggal di HP tuh jualan HP urut. Di emperan kia tuh. Pari uang tanyakannya. Yo mah ya. 63. Hargana dia mau dirupiahkan 7 juta. Tedan kumaha di Korea mah tinggal iPhone 12 Pro Max di pinggiran tuh. Anjing nyimpen kieu. Jadi rek nyangan topi jeung sepatu ini Lacoste haluskeun nih ningali. Tuh, gambar buaya apal teh. Pamajikan mah kalau ngadat aing jajan wae nu karieu teh. Mamut haluskeun Black Yak tingali. Tuh Prada, Gucci tah itu sok anu asli biasana mah. Vuitton. Tuh odeng tuh. Tah bungopang tah. Tah gue saya karesep di dia tingali. Iga lumayan. Conon ini mahal neng anu 2.000 kalem. Ya orang Korea hungkul nu balanya teh kan bisi pajarkeun cenah orang Korea mah garaya geus orang Korea ge nu istilah nu sederhana ge aya. Anjir radekeun ieu pila Tah neangan topi heula Biak batena kala wang bari caskeun.
Ini casana tinggalin di tukang chicken, ini casana tinggalin di tukang chicken. Aing udah balik deui. Aing ngobari jauh aing ke tukang chicken teh mah tuh. Di dia rek nyokot heula ieu non casana pensi alus keneh. Nomor sabaraha ieu? Nomor 42. Lain ya, teu ngingetan ieu power bank tadi atuh kumaha. Ini tinggalin aing bade jauh. Hoream kieu balikna. Iya, loba dosa baheula teh ya. Ya wae nu katinggalin. Tapi bakal aman nih Korea mah. Ya ngeselanya jadi sambung deui sok bisi rek ieu salolat teh lalo. Iya geus baterai geus teh beak ieu aing bisa poho kieu. Hampura pisan nun sedayananya geus layu. Ya iya pokoknya mereka tempat kerajaan Korea anu sok dipake syuting film-film drakor baheula jiga Majapahit gitu. Kudu ieu excited ya. Men teu ningali dinu drakor-drakor ayeuna mah langsung ke tempatna. Tuh, The National Folk Museum of Korea. Tuh, tinggal geus mulai. Suasana-suasana. Tuh, Gyeong Sabuk dong teh itu tuh. Tuh. Bener teu? Katingali teu? Tuh, ieu nu drama Korea teu. Tuh. Tuh, marakahan bo. Tuh, edannya indah teu. Cala di dieu mah yang ningali patung Sejong di belah mana patung Sejong? Ieu jelema sugan teh lain. Ieu rumah. Sugan teh patung ieu tah nu caricingnya teh jelema. Tuh di Paroto tinggal itu. Teu kabayang ateul atau gagaro bujur kitu we. Heuh panas atuh ieu teh lain ieu kukuatan ya si Mang Mongsot terus. Ya mun ieu diajak ngobrol kan bakal piomongan masalahna ieu loba nu ngantri tuh di Paroto gitu. Tuh. Jelema asli eta jelema asli eta. Tuh. Maksudnya henteu panas henteu naon gitu atau gantian gitunya. Mini pelogeri beuh lah teu naon. Tah tingali tah nu bikin sampah tah sembarangan teuing saha nya lain abi lain dibully heuh diingetan gitu ku bala di dia pada micen sampah hampura asal di dia inget wae tah mau sekali-kali deui aing micen sampah tuh tinggal di dia ge mau sampah ieu mah urut di dia can manggih wadah sampah dibekal ka imah tah itu disakuan ka dieu tah tuh kajaro nate ka ditu nate engke lah geus rada ti ieu Citayam Fashion Week tuh Citayam Fashion Week tuh katingali teu tuh garaya gitu aya kursi diukur di kursi ya jigana bakal aya konser jigana mah di dieu kan jigana rada peuting jigana konser nanti di Korea paling pusatna tuh itu gedung DPR-na tuh jadi mun di urang mah ieu teh ieu atuh Bundaran HI nah itu aja komodo gitu aing ini hayang ngojay kieu. Ieu naon? Ieu ditinggal lian una naon tuh. Ini ninggalian batu naon mana? Una naonan. Ini kapreng aing orang Korea. Oh iya, meureun ieu teh artefak kerajaan baheula ieu teh. Kota ieu aya penjelasan ieu teh. Tuh. Oh bahasa Sundaan lieur lah. Tah ieu Raja Sejong eta ieu. Heuh si bapak ieu teh anu nyiptakeun bahasa Korea Hangul Sejong tuh. Sejong Dewang. Tuh nggak sayu tuh gedung KT tuh itu tuh Pati Gajah Madana itu oh deh ya kadieu teh nah lawa ada sampah heula saya outfit di Raja Baju ya tote bagnya geus di ieu kan tuh tingali ieu mah dain Indonesia hungkul Indonesia ya omat balanjaan nginum heula ya nginum gratis nya nah soalnya di bandara tuh Gak aqua masuk ngasup ka ditu we lah kai mah kerajaan tingali sampah masih di Cepengan tah pajarkeun bohong tah sampah masih di Cepengan ya tuh ieu jelema asli ieu tuh ieu cangkelnya pasti geteknya karunya karunya da urang mana anak ya mata kieu ge gawe gitu asal mah nu panas di ditu terus pindah ka dieu ka nu tiis si teteh ieu mau anu kieu capek tuh asup tuh, ya tiketnya tinggal nganti 2000 murah asup. Ya tiketnya tuh. Kaditu cingat aya naon ieu kudu asup. Ya bedug ya. Bedug ya bukti bahwa Indonesia jeung Korea teh aya jigana baheulana masih kena aya kakaitan. Ieu bedug bedug bener teu. Mun di Indonesia mah geus mawa timbal teu ngampar sama turut timbal jeung ieu teh dialungkeun ka mana wae gitu. Bener kudu nyewahan bok heula Tuh. Iya tuh kieu hungkulnya ningali bangunan tinggal nyieun atuh ka Pak Jokowi ge bisa kieu mah. Awi nu kieu loba di Kalimantan di Sulawesi ge tinggal nyieun. Kan ieu peda beneran boga nilai historis. Tinggal di Korea mah karawatnya. Tah ieu awina jigana di Kalimantan ieu mah.
Di Korea mah dauh awin barada kieu nyai dia mah salutna ka Korea teh. Tempat nu kieu walaupun di tengah kota ge itu bisa dirawat, jaga, dilestarikeun. Heuh ieu can manggih wadah sampah. Ieu naon ieu? Hah? Ieu naon ieu? Oh, gratis Oh, language English. English. Pak. Kela rek ningali ieu ting naon? Tuh tingjang naon? Kalau ketinggalikeun heula nya. Oh, jadi ieu. Nomor teh. Nges mang. Oh, jadi 3D. Oh, dibere ieu. Oh, jadi biar 3D na. Jadi ya mau orang ningali kadinya teh si ieu teh jadi zaman baheula gitu. Dibere ieu gantungan yang kulkas, lumayan lah 3.000 menang ieu. Tuh si Bapak gitu. Oh, lega keneh tuh. Kaditu asup encan kaasupan, kaditu lega keneh. Uang pareman heula ke. Tuh geus amangi tempat sampah tinggal alhamdulillah. Aduh. Tah, nya si Mama. Tuh. Iya tuh. Lega pisan ngadituna jauh pisan tuh pada pokoknya mah imah-imah nu karieu ngajajar gitu saya misalnya Menteri Pertanian baheulana teh gitu itu kebudayaan itu Menteri Kesehatan belah ditu imahna gitu nu pusat nama iya si raja nama di dia gitu can pikeun ka indah kieu nya eta nu ngecet nasa baheula anjir di Tajong ieu kayuna kayu jati ya tinggal iku lega kieu tinggal di kaditu aya keneh dan lega pisan saat tangkal nu kieu ieu ciri khas Korea mah edan ini lega keneh wae tinggal di kaditu tuh jika nepi ka gunung kad itu ya meureun teh sore beresna geus balik lah jauh tuh nah iya baheula teh pernah di dia dipoto saya baheula ke 2010 sana mah itu mun musim salju mah salju ieu teh geus balik mana andar untungnya can jauh pisan leumpang ya ini keluar ka mana tuh ya urang kayak naon bae nuturkeun ka batur nya ningalikeun ka batur kali boleh marake hanbok mending alalus gitu tingali bae bakal aya pertunjukan juga nama 여기가 이렇게 기다려요? mulai yo 몰라요. nanyakeun sana ieu baca cing di dieu teu apal urang pugu tuh ketungan heula bisi rame pertunjukanna kela can dimulai kalem heula mana atuh sana itu sana tah wae kayak bakal datang jika nama teuing naon orang tungguan we heula pas itu lila keneh jika nama aing kaburu imsak nungguana ge lila kieu jemani aing kaluarna bingung deui nama aya bule ya we tuh lila itu nungguan naon atuh panas lila di pas ditungguan geuningan eueuhna naon dahar lah nya heula mau balik lah lila ya tuh mencura mah karnaval 17-an atuh rame asa meriah keneh di Indonesia 17 Agustus aya lodong teu getang kudu dihargaan ku urang ieu bendera Korea tuh baheula kumaha kahibur teh ya ningali kieu geus kieu we lelempangan ku panasan meureun dipelongkeun ku jelema lelempangan make kostum gitu oh bener ganti sip apulusan bener oh geus ayo balik lah dahar nyambur lain mung diteruskeun di dina aya panas teh jadi masalah kan lapar yang dahar nya sebenarnya tapi jika aya dugnu badag gitu ditakol euna mah nah kumaha ka ditu deui ulah trompet ditiup enak aya leuwihna bae bang ningali lah pirah deui ka dieu kan nya bae lah 와주시기 바랍니다. wanjung bule we nya tinggal di dieu sapantar jeung bule tuh Abil sama Mang bae lah bisa di zoom geuningan apa gitu format gerak gitu cenah wah drum band di orang 수문군이 수문장의 명령을 전하고 tah mending kene video ieu ya tah nya nggak saya lah